Bi, Mang Nur, kenaon? Iya bos, nuju nongkrong ya yang si Upi di dia. Ada salah. Bos, nah jam berapa tadi itu? Jam 1, Bi, karek nepi pisan pamajikan urang di sisi di cing nungguan. Rek ningali si Acil. Melang di kamari ceurik wae, hayang amprok wae. Oh, yang panggil si Acil. Nah, aya naon di? Si Acil ceurik wae yang panggil bos itu. Ya, aya naon teh? Heeh, ieu teh kana yang amprok si Acil di kamari si Acil ceurik wae. Ngabelan urang adieu di pamajikan. Di mana nya ayeuna icingna? Nuh, saya si Obos si Oh, bos Nova. Bos Nova lu mah. Ah, Bos Nova. Aduh, hampura bos. Dekat ciri dia mah. Bukan aing kadeuleun. Bos, kayak sapu, yuk, wayahna, campurna bos sapu teh. Aduh, kamari teh bos. Aduh, tadi di kebun ada bos, ini mah bos, wayah bos. Tuh 3 hari. Mang Nur, dia kalah kanu sampu, aing kan nanya ke si Acil, aing mang budak kumaha sih? Nanya ke si Acil di mana? Apa henteu di kamari ceurik nelponan. Aya aku ke si Obos. Ya, bos. Udah teh, lain teh merjuangkeun. Tos merjuangkeun teh. Keugeuh bos di mah. Udah habis maaf ya aku ya nah bos, urang bisnis teh rugi bae. Bos, kira-kira dia. Ayo we jalan ke bosnya cenah. Kaos. Udah. Khusus udah mau panggil foto cenah ge. Udah cenah jawab. Aing oge sarua. Hah? Aing oge sarua aing kawas mah. Puas aja tuh makin ada. Foto bos itu mah. Ya. Namukeun teh namukeun si Obos mana nyakeun si Acil. Nah siapa kalah kana sambek kunyuk. Ya bukan kaos di segala. Oh. Bae, ayeuna mah ke bos malam. Ah, mau balik jeung si budak mah. Bodoh amat ah, mantau aing ah. Nah, nu dirasa si bos Novanya. Mau nawar. Oh indit. Ah, anjing. Bodoh amat. Ah, bodoh amat. Dor. Dor. Obe, ah anjing. Atuh jangan